tujuan ngaji mah ngan dua, hiji nyaho Allah, kedua nyaho aturan Allah. Jadi kudu nyaho Allah ameh bener iman, nu teu nyaho Allah loba nu nyalahan iman. Jadi kudu terang aturan Allah ameh bisa amal soleh. Dalam jalema nu amal tetulus soleh gara-gara teu amal aturan. Ngaji kitab ieu teh nagum tijan. Muga-muga diantirkeun urang nyaho Allah. Da ka Allah teh ngaranna mati baheula ge wau, tapi kanu boga ngaranna can panggih. Pasok urang ge kitu deui. Ngadenge ngaranna mangan jeung jelema nama can amprok. Loba nu nyebut Allah di bari oge, tapi teu deuk pemangi ayana Allah. Bilih aya nu gaduh sampian Allah teh alif lam lam ha. Disebut tulisan Allah sanes eta. Bilih Allah teh ditulis dina kertas pulpen alif lam lam ha dibaca Allah sanes eta. Ibarat cai dina botol aqua disebutan tulisan cai tanu disebutan teh lain cai ngaranten. Kalau ditulis dina kertas cai sanes eta oge da cai mah eta na botol aqua. Jadi urang teh ulah nyebut geus mangih Allah kena-kena nyebut ngaran Allah jeung nuliskeun lafaz Allah. Allah mata nu ngabogaan sifat nu ngagaduhan pada melarang. Mata dina kitab ieu mah nadong tiga. Dalil Allah ayat teh simpel, wujudu hadhil makhluqati ayana ieu sakabeh makhluk. Urang teh jeung makhluk mah papangi, mana makhluk nu didamel rupa, nu didamel sora, nu didamel rasa eta makhluk. Tapi loba jelema nu papangi jeung dalil teu kapangi madulna. Kunaon pangna madul teu kapangi teu ditapakuran. Atawa aya nu mikir ngan gagal mikir. Tadi antawis nu ngagagalkeun kana mikir tina rupa nepi hatenya ka Allah. Atau bahasa tasawuf nepi ka Allah, dan nepi ka Allah teh wusuluka ilallah wusuluka ilal ilmi bihi. Nepi na anjeun ka Allah, nepi na hate anjeun nyaho ka Allah. Nah, kunaon pangna teu nepi teu ditapakuran. Anu kadua aya nu mikir ngan gagal teu tulus nepi na ka Allah. Di antara nu ngagagalkeun jelema nempo dalil teu kapanggih mandul di antawisna gara-gara